Wilujeng sumping di tias Nastiti Channel. Kadihilap di like sareng subscribe. Ayeuna kuring rek ngadongengkeun hiji carita nu sumberna tina buku dongeng karya Ayi Prosidi anu judulna Pucuk Kalumpang. Wilujeng nyakseni. Kacaritakeun zaman baheula beh ditueun paheula aya hiji patani anu katelahna Ki Waruga. Ki Waruga boga ingon-ingon hayam anu dingaranan Si Jeluk. Ki Waruga oge boga pamajikan anu keur buburuyeungan bulan alaeun anu ngaranna Ambu Waruga. Hiji mangsa di eta lembur keur usum paceklik. Atuh kapaksa Ki Waruga kudu indit kadayeuh keur neang pakasaban anyar. Memeh indit Ki Waruga omat-omatan pisan ka pamajikanana. Nyai, lamun nyai ngajuru memeh akang balik ti dayeuh, mun budakna awewe pikeun kasih celuk. Paehan weh. Ambu Waruga ukur ngalengis. Isukna indit tah Ki Waruga teh kadayeuhna. Ari kusial teh beuteung Ambu Waruga karasa. Kabeneran harita aya nini paraji anu ngaliwat hareupeun imah. Tuluy dicalukan sangkan marajian. Na ari brol teh budakna awewe. Gebeg teh Ambu Waruga ras inget kana omongan salakina. Sanggeus dibeuweung diutahkeun, akhirna Ambu Waruga nyieun kaputusan yen budak teh rek dititipkeun ka nini paraji. Ari nu didikeun ka Si Jeluk nyaeta ngan bali jeung ari-arina hungkul. Samemeh eta orok dibawa indit ku nini paraji, eta orok dibere ngaran Pucuk Kalumpang. Kacaritakeun sababaraha taun kaliwat balik tah Ki Waruga teh ti dayeuhna. Ari ngong teh Si Jeluk, "Kang korongok, tacan dahar daging orok, nu dibikeun ngan bali jeung ari-arina hungkul." Ngadenge omong Si Jeluk kitu, Ki Waruga kacida ambekna. Tuluy nitah Ambu Waruga neangan si Pucuk Kalumpang. Ambu Waruga teu bisa kukumaha, manehna kapaksa kudu nurut kana kahayang salakina. Satepina di imah nini paraji, Ambu Waruga nyalukan si Pucuk Kalumpang. Pucuk Kalumpang, Pucuk Kalumpang. Teu lila torojol si Pucuk Kalumpang ti jero imah, bari mawa sarung meunang ninun sorangan, cenah rek dibikeun ka bapana. Tapi barang jol ka imah, si Pucuk Kalumpang reuwas lantaran bapana nitah ngamparkeun eta sarung di handapeun taraje anu titincakanana dijieun tina bedog seukeut. Si Pucuk Kalumpang kapaksa kudu nurut kana kahayang bapana. Anu leuwih kagetna, bapana nitah si Pucuk Kalumpang nerekel kana eta titincakan taraje anu seukeut teh. Pucuk Kalumpang kapaksa kudu nurut. Manehna naik kana titincakan anu kahiji, gulutuk sukuna potong. Nanaon barem-barem dina suku meni eceuk. Indungna ngajawab, "Anaki, eta teh gengge kaki menang bapa maneh mawa ti dayeuh." Pucuk Kalumpang naik kana titincakan anu kadua, ayeuna mah cangkengna anu potong teh. Nanaon barem-barem dina cangkeng meni eceuk. Indungna ngajawab, "Anaki,
Eta teh sabuk emas teh menang bapak maneh mawa tidak ieu. Si pucuk kalumpang tuluy naik deui kana titincakan anu katilu. Ayeuna mah beheungna anu potong teh. Mama. Kulutuk sirah si pucuk kalumpang ragrag kana amparan sarung teh. Tuluy dagingna beak dipacokan ku si jeluk. Ambu waruga ukur bisa ngalengis. Tuluy eta bulenan anu masih keneh baseuh ku getih teh dikubur di tengah leuweung. Kacaritakeun dina hiji waktu aya hiji raja anu sok ngimpikeun wae putri geulis. Tapi dina eta impian teh eta putri teh siga nu sedih menta tulung ka Kanjeng Raja. Atuh isukna si Kanjeng Raja teh indit ka tengah leuweung rek muru uncal. Barang nepi ka tengah leuweung manehna aheng ningali aya kuburan anu hurung mancur. Bakating ku panasaran dibongkar eta kuburan teh. Saeutik-saeutik taneuh mimiti digali ku Kanjeng Raja. Nah, ari barang dibuka teh geuning eusina teh aya kain anu di jerona aya tulang anu geus garing. Tapi eta tulang-tulang teh hurung mancur cahayaan. Ku kasaktianana eta tulang-tulang teh ku Kanjeng Raja tuluy dijampean. Geber-geber hihit aing kabuyutan ditinggal nini jeung aki. Teu lila eta tulang anu geus garing teh ngajang gelek jadi putri geulis nyatana pucuk kalumpang teh. Saprak harita si pucuk kalumpang diistrenan jadi prameswari di karajaan. Kitu deui ambu waruga jeung nini paraji maranehanana dibawa ka karajaan lantaran geus nyaah ka si pucuk kalumpang. Ari kiwaruga ku Kanjeng Raja dihukum dipangberokan saberat-beratna. Kitu oge jeung si jeluk. Dagingna dicacak diwalang-walang, tuluy bangkena dipijeun ka tengah laut. Sakitu dongeng si pucuk kalumpang. Hatur nuhun, kada hilap di like sareng subscribe.